Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Waalaikumsalam. Lamun urang nenden pasir di jalan, aya umblukan pasir atau batu di jalan, lantaran urang dek ngabangun tempat ditedeun lah di jalan, henteu segera aya 5 genep poena komo datang ka ngumbluk di jalan digunakeun pake dagang mah, kemudian aya jelema cilaka di pasir urang atawa ditumpukan bata urang, paehan deui. Sebab jalan mah lain jang nunda pasir, lain jang nunda bata, jang kelancaran aktivitas lempang jelema di dieu. Ketika digunakeun lain parantina kaganggu batur, lain sekedar kaganggu, naik motor nyungsep di pasir, paehan deui. Naik motor nyungsep di bata, potong sukuna, potongkeun deui sukuna. Ocot matana 2, ocotan deui cokel nu bola. Ayo siap tukang bata, cokel. Beres. Tak singa de jalan. Rapihan, ulah aya gangguan-gangguan. Masya Allah. Singa de tah jalannya. Geus urang bae kuari mah rapihan diri urang ulah sok nyieun gangguan di jalan teh supaya lancar jalan mah lantaran ieu mah manfaatin amah, kemanfaatan umum. Teu kadenge nan. Oh, trotoar jalan eta termasuk untuk kelancaran jalan ketika disewakeun ku oknum-oknum haram duitna, doraka. Ketika kaganggu batur nu liwat datang karusak, tukang endog naik sepeda trotoarna kaganggu nabrak. Nu aya di trotoar kabeh endogna ajur wajib diganti. Haram teu beunang eta teh jang kelancaran. Di tengah jang kendaraan, sisi jang ai nyimpang termasuk nu leumpang. Ulah diganggu. Di Indonesia mah aneh, digedean ku pemerintah jalan kurang kumaha hebatna pemerintah urang. Tuh jalan cadas, jembatannya gede, bagus tete bupati teh gedean jalan, dipakai dagang, dipakai blon, masyarakat blon, goblok, tolol. Ayo pemerintah kadang-kadang bagus, ngabangun gue lagi, gini ini pemerintah bisa nih akur ya, bagus ya, waya dipuji mah puji baik, bagus baik, mah sesuai jeung aturan, bagus ya pemerintahnya yang kalancaran, tukang es didinya. Tukang baso di dinya, tukang cilok di dinya, tukang cincin ayo di dinya. Lamun ku urang di haharuan mah, kunaon atuh dagang di dieu? Pamayar mamang. Kasaha tuh? Make gelang bahar. Oknum teh gara. Saralah tuh ngadahar duit nu kitu di kumaha ke di akhirat dagang mendek mah ulah nyewa-nyewakeun sarana umum teu beunang atuh sarana umum mah jang kelancaran lain jang disewa-sewakeun haram nyewakeun tuh mulai ti kuari urang jang diri urang bae salametkeun sebab kuari teu diadili di akhirat mah tetep bae urang bakal diadil rapi moal kebeli di dunia rugi amat ngadaharan di nukos karar itu lancarkeun jalan lancarkeun ya Allah ya Rabbi mustawiyan atawa ngabangun aku ari mah lain condong ka jalan aja rata. Ai
tadi mah memang aja disorondoikeun ka jalan kaganggulah nu liwat baik eta teh imah atawa warung atawa non kitu ngaranna kitu pager dan lain sebagainya ngaganggu kelancaran jalan ieu doraka jeung nyana katempuhan ku ari mah kieu ngabanguna lempeng kebel-kebel lantaran selubna rusak condonglah ka jalan sanggeus teh condong ka jalan aya hujan angin rugrug ka jalan tak eta teh bangunan nu tadina lempeng kuari condong ka jalan haju can kaburu kahadean geus namruk manten ka jalan kaganggulah jalan haju aya nu liwat kadinya rusak kendaraanana atawa jelmana potong teu katempuhan tama lantaran hiji ngabangunna lempeng kadua condong katilu condong nage lain ngahaja kaopat nambruk nage urusanana tama urusan teu ngahaja nu bogana maka samemeh dibenerkeun manehanana kaganggu datang karusak teu katempuhan lantaran teu ngahaja ngan wajib kudu segera diberesan begitu isuk-isuknya nanyahun gegeraan pasang pelang mohon maaf kelancaran Anda terganggu sejenak mohon tadi dieu tah nyana kudu mawa pacul hayu jeung anak pemajikan wabehan jeung minantu jeung incu kabeh ngaberesan eta rugrugan-rugruganana Ayan wajah kuasi kuari masang palang-pang di jalan ta eta teh haram. Lain paranti masang palang-pang di jalan majang kelancaran aktivitas. Kecuali nyana mohon kanu berwajib sahibul wilayah aya deui alternatifna nyana memohon lantaran eueuh deui ieu tempat ngan ieu-ieuna alternatif jang miceun ngabuang kitu aktivitas leumpang aya eta mah masih dimampu asal nyana menta izin ka sahibul wilayah setempat kudu jelas sabaraha jam bakalna teu meunang disewakeun ku pamarentah lantaran lain nu nyana wakil cek sakal main amkana wahadmuhu wa yusrahu domina lamun memang kongang hadmu ngarubuhkeun anak ketika eta pager atawa bangunan teh doyong ka jalan geus aya meureun sapoe 2 poe 3 poe napannya ho meureun eta teh doyong berarti kan geus kajahoan ku kabehan geus secara hukum dicek adat ieu mah moal kebel dege bakal namru ka jalan ngegedebrug tak eta teh sakira-kira geus kajahoan kitu imkan dirubuhkeunana atawa diomean ku manehanana lamun memang geus kadeuleu doyong punyana diantep datang ka ngegedebrug ka jalan tetep tama kos kitu mah kawajiban ngaganti sebab lamun ngantep na eta ngantep aya faktor ngantep sarua jeung sengaja nya aya tanggal buah di lahan manehanana ari pangpangna pangpang gedena ka jalan tata dina marada luhur kieu ngan cek pikiran urang ieu mah asana ieu kena angin asana bisa-bisa ieu mah ieu pangpang gede ieu rungkat kajen kukumaha ge geus kabayang ku urang lantaran condong di luhurna kadinya haju diantep bae bener bae blu ka jalan
aya jelema liwat teu nyahoeun bruk nabrak eta potong doraka tetep kudu katempuhan kayaknya ragaji gegeraan waktu manehana nyaho ieu pang teh bakal ngaganggu cepat ragaji bila perlu tuar tangkalna tah eta kalancaran rapih jasa ngeunaheun jasa urang diatur ku agama model koski ya Allah ya Rabb lancarkeun jalan dagang teu meunang di bahu jalan pang nu nyorondoi ka jalan kudu dirapihan jeung baheula peduli jasa pemerintah teh peduli jeung masyarakatna aya kakangkungan aya bangsa tatangkalan jukut dan lain sebagainya nyorondoi ka jalan isuk-isuk poe Jumat atau Kemis lurah geus nongkrong tong kerja bakti tukang tape dieureunkeun dagangna kunyana dieureunkeun ge dibeli maksudna tape naon kerupuk beli jangan jamu masyarakatna rapi jalan teh waduh ngebolong-bong kuari jalan dicor kakangkungan dan lain sebagainya ka jalan geus setengah meter ngalah jalan sugan lurah bentak jante RT atuh teu mentan duitna doang masyarakat itu komo masyarakat baja kepala ge kos gitu camat nyahueun camat sugan aya perintah teu bupati deh liwat kadinya ngan ngomong doang kumaha ieu teh diberesan jalan ngan sakitu doang ngomongna bloon kabehan eueuh bae nu peduli jalan datang ka urang lamun ti dieu tah ka dieu jalan tengah dieu kata teluk Jakarta jalan gede tah ambrang ka sisi sugan aya nu peduli kadinya jeuh aju pernah deui nyola ieu mah geus kabehan beureun kabehan wabehan jadi jalan mah gede ke setengah meter mungkin 20 mungkin 30 eta teh kena kitu jukut dan lain sebagainya diantep tah geus kabehan meureun teu peduli kana sarana umum di zaman kula keur leutik mah masyaallah rapi jalan nu coglak-coglak ku masyarakat langsung dibawakeun batu di rapihan jadi ngeunah teh nya ieu aya bangunan lempeng condong ka jalan imkan dihadean atawa dirubuhkeun tapi diantep bae kabehan ge nyaraho ieu kunaon diantep bae datang ka bruk nambruk ka jalan sehingga aya kerusakan batur kaganggu ku eta itu bangunan anu rusak domina katempuhan masyaallah kajini mah jang urang be nu rapi lantaran hirup urang teh nerus datang ke akhirat walau sabata bitariqi fasarabi syahsun lamun bayaya kenteng atawa naon bae anu raga ka jalan pasarobi syahsun tali pamalun faladomana haji jelema ti palesed atawa aya nu rusak naon bae ku gara-gara eta nu ragrag faladomana fil asaf teu katempuhan lantaran tengah aja satungtung tengah aja katempuhan kumaha lamun ngahaja walau torohamun kizayen ngahaja malangkeun kumamatin berbagai pangruntahan atawa sampah-sampah termasuk kusur bitihin cangkang samangka jeung sajabana
haju jelemat ti palese potong sukuna pamadmunun ala sohe katempuhan. Jadi antara ngahajak jeung teu ngahajak beda. Lamun ngahajak aya karusakan ka dituna cilaka katempuhan. Teu ngahajak ieu mah teu ngahajak teu kumaha maksudna teu ngahajak teh model kieu model aya kenteng ragag paneta mata kenteng ragag maka jalan atuh sahaja teu nyaho atawa pangpang di luhur emang pangpang ge eta mah aman bae ngan ku lantaran teu nyaho kekes meureun jerona ajuna ambruk ka handapan eta mah teu ngahaja urang beda euy ngalungkeun samangka teu ka jalan ngalungkeun sampah ka jalan ngahaja pantah mah atuh komo di Jakarta mah geus aya undang-undangna ditangkep kuntung 500.000 urang ngarokok aju kuntungna dikajalankeun kanyawan ku polisi 500.000 sidang 500.000 ya polisi nu nangkepna jangan oh iya udah aman ya udah undang-undang teh jalan di urang mantak nurapih mah model di Australia mah betah urang cicing di ditu dina urusan kebersihan lantaran masyarakat peduli kabeh aya jelema ngadahar kembang gula es bonbon pohoan kunyana kertas plastik sak gede eta bae dibalangkeun tak eta masyarakat ge langsung eta di Australia bantak Masya Allah rapih di Australia sekali-sekali zarah ka ditu ke Australia aya kuburan saja nanti aya ge teu nyaho di ditu ngan rapi we di Australia terrapi sedunia tentang kebersihan adalah Australia sadunia menang predikatna tuh ya jadi orang di jalan mau ulah sanajan pemerintah orang henteu ngainstruksikeun henteu nyieun undang-undang emang cek agama ge tuh ulah ucan piceun bangsa ka jalan teh ulah mentak di mobil urang sadiakeun ember besi urang ngadahar naon gitu ngaranna bubuahan aya cangkangan ka emberkeun ka tempat sampahkeun atawa ngadahar bacang pan ieu urang lembur mah lain ngadahar bacang bareng didahar pan kunyana teh rada basi ya kan nah dipiceun ka jalan di tukang aya motor aju naik motor kena nu basi teh ngaguling pan gara-gara bacang basi potong leungeunna eta kudu ganti ye gara-gara bacang basi eta siga ade ulah tetep urang sadiakeun di mobil tempat sampah ulah datang ka miceun ka jalan henteu kudu diinstruksikeun ku pemerintah nyieun undang-undang komo datang ke pemerintah nyieun undang-undang mah hebat pisan ieu mah keur henteu ge memang kurang kudu dijaga jalan mah kudu dijaga rapihan jalan ulah aya kaganggu naon bae nya nu dagang di jalan doraka moal manfaat duitna kajen kumaha ge nyana andai kata jelema dagang di jalan kemudian untungnya terus kabeli motor terus kabeli mobil tinggal tungguan sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen kumaha sebab kena sumpah jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah aya desa sialnya serta budak jalan pakai dagang tolol dua aduh hampir nabrak goblok tuh budak jalan dipakai dagang tilu tah atuh terus mah sapoe mah aya meureun bangsa 100 mah eta pando ajak malaikat waduh udah 100 dah hari ini nih besok 100 deh terus be kabeli motor toel tak pujin paling geus paling muat nyana ceurik ulah leungit motor jatena diteundeun karang samenit mah hasilna teh hasil dagang jadi payah jasa dagang di mana di jalan hadege hadege tuh bogaan aji pokoknya wal beres kuari ambalaya pamalingan duh lantaran kredit haram
haram teh iya jelema berupaya yang maling lantaran hasil haram engkena ge teu beres deui hasil dagang menang ngaganggu batur diganggu deui ku batur nyana dagang ngaganggu batur hasilna diganggu deui ku batur kajen ku kumaha tuh masya Allah dah amankeun jalan urang nyeun polisi tidur haram lain jalanan nu diganggu anak urang nu kudu di briefing ulah kena ka jalan cing hade pemake jalan teh loba ceng ulah sok ka jalan aceng mun liwat mun leumpang di sisi bae sing hade jalan baheula mah kolot nganasehatan urang sing serbit sia di jalan tah bahasa sing serbit urang bang sing serbit naon eta baheula mah aya loba mobil motor sing serbit sia di jalan sing hade lain jalana anu diganggu urangna nu dinasehatan ya jalan dipake dagang duraka moal mangpaat kajen kukumaha ge akhirna tetep hasil dagangna bakalna diganggu batur deui Kailah tentang soal diat ketika aya jelema cilaka di jalan aju kacilakaanana ieu kaganggu ku bangunan uranglah anu kena sanksi tak sing hade nu di sisi jalan mah di Jakarta mah lain deh. Di Jakarta mah jalan teh belah ditu loba bengkel belah dieuna entah belah dieuna memeh ka ditu bangsa sekitar 100 meter deui geus mulai diteuneundan paku eta Jakarta blon eta Jakarta mah waduh kempes waduh ada pakunya urang keur kieu itu datang kenapa Pak ini kempes kena paku ya iya udah terus ada bengkel buku bengkelnya anak sono ada bengkel bisa juga eta aduh usaha teh datang ka kos kitu tah datang ka ngarusak heula kendaraan tawang geus rusak deui kajenting sugih deuleukeun akhir moal beres kajen kuku wage ieu naon ieu mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain mohon penjelasannya atuh teh mah sarua jeung mere aya karena haram gitu bae teman THR haram teman. Kemudian saya mau bertanya tentang muhalil. Seorang mantan suami berencana menyuruh temannya menjadi muhalil untuk mengawini mantan istrinya. Tapi setelah dikawin oleh muhalil tersebut, mantan istrinya langsung dicerai untuk kemudian nikah lagi oleh mantan suaminya. Pertanyaannya, apakah seorang teman tersebut sah menjadi muhalilnya? Sah, masalah. Yang kedua, apakah mantan istri tersebut sah dinikahi lagi oleh mantan suaminya? Sah, masalah. Nek naon tuh ya? Masalah. Iya memeureun Ki Zaid boga pamajikan cerai, kemudian kita babaturna pangawinkeun ta pamajikan aing setelah idah. Beres idah dikawin ku babaturanna biasa jima. Jeung nitah ieu beureun sapeting doang isukna dicerai deui. Aju beres cerai, idah deui, beres idah dikawin ku salakina. Tuh sahu masalah. Masalah. Nama bos gitu ya. Kemudian non Pak Kiai saya mau bertanya, saya jadi imam di musola. Di akhir sholat lalu berzikir dan ditutup dengan doa. Doa saya pendek dan bisanya cuma itu saja. Tapi makmum bisa baca doa yang panjang, yang banyak dan panjang. Memprotes saya, katanya ada yang kurang. Doanya kurang panjang, bagaimana? Kos gitu betul-betul kudu ditanya tuh Gus ya. Tinggal kieu bae sia nu bisa baca doa panjang, doa sorangan atuh gitu.
sepira menta doa mah tuh. Menta doa ke. Jadi masalah baik. Sekarang apakah teu aya penjelasan tina ngaji mingguan kitab nuka 2 surat naon ayat sabaraha? Oh, tafsir. Atuh teh kudu diterangkeun lantaran mawa kitab masing-masing. Geus juzna nyaho, surat nyaho, ente teu nyaho, tinggal meuli bae kitab ente. Ulah hese-hese. Cenah teu bisa macana dengekeun wae geus ku dengkul ulah hese-hese. Aduh. Walau ta'aqaba wallahu a'lam.